jangkrik tetep reang di sarada sakabengso kadengi aya cicil. Angin peuting ngahiliwir nebak kana dang-daunan sora pating korosa. Dina kaayaan kitu lalaki nu tadi lempang bangun salse ngaganeurang taya karingrang paroman marah mai mun katempo mahatena bunga asa guliga asa regreg boga rasa yen anakna bari salamet moal aya nu ngaharu biru moal aya nu ngaganggu. Barang serog kahareupeun imahna ngajenghok bakat ku kaget. Lantaran panto hareup muka di imah asa ti iseun. Si lalaki gagancangan ungah ari breh di tengah imah cempling taya sasaha. Telenjeng ka kamar breh anakna nu lalaki geus sare nu cikal mah heueuh. Hae, kamana si Nyai? Kamana ki Sema? Jeung di kamana indungna? Ceuk eta lalaki bari rampang reumpeuh samar pola. Geus kitu gegeroan ka pamajikanana torojo nyampeurkeun ti pawon. Datang-datang olohok teu ngartieun bari pok nanya. Aya naon, Kang? Kamana si Nyai? Ai si Sema kamana deui? Da make nanyakeun ka kuring, meureun kamana? Pamajikanana kalah malik nanya. Teu wudu salakina mening ngahuleng reuwas kareuhnakeun. Ari maneh? Apana Kang mah tos naburkeun kembang tadi teh? Tadi teh si Nyai jeung si Sema di dieu. Di tengah imah sidik tah diukna ge di dinya tah nyang hareupan cawamon. Tapi kamana ayeuna nya? Aduh, Kang, palang siang, Kang. Pamajikanana ujug-ujug goreng sangka. Teg boga curiga yen anakna dipaling ku ki Sema. Kekekelanan sapiraku. Salakina ngupahan maneh padahal hatena mah sarua kabeur. Curiga ka Sema deui. Tuluy ku tatang koteteng neangan anakna neangan ki Sema bari teu celak-celuk ka anakna. Tapi teu aya nu nemalan da puguh geus jauh dibawa ku si Wirja. Akhirna geus teu bisa dibantah deui anakna leungit aya nu maling. Sidik pisan nu malingna ki Sema da saha deui atuh. Nu sejen taya nu ngulampreng ka imah cerit we indungna jejeritan. Menta tulung. Salakina ngahruk bingung kukur di baturan ku Cimata nu ngalemereh mapai pipi. Hate pramitra keheul asa dosa. Asa manehna nu salah sabab geus mamawa Semah nu pibahyaeun. Kulantaran aya nu jejeritan burudu loba jalma nu datang. Malah Pak RT jeung kulisi pangheulana da memang henteu sarare pikeun ngajaga keamanan. Datang-datang nanya ka pribumi harita teh paramitra aya naon. Tuluy diterangkeun sabalakana. Sarerea ngahuleng bingung lila-lila pok kulisi nanya. Kali maneh nahabat gagabah teuing atuh. Nu ngadak ari narima Semah nu can wawu teh kudu hati-hati euy. Malah ceuk aturan ge apan kudu lapor ka RT, ka RK. Ngaraya nu minu tanggung jawab lamun aya itu ieuna. Ari geus ieu kumaha tah? Saha nu rugi? Urang keneh apan. Jeung dina teu sadia kokol atuh pan batur mah baruga keme kabego ge. Kulisi setengah maido. Danya pribumi lalawora jeung talobe. Mos lepat bae ci abdi teh. Amba kadiri sorangan nu akhirna jadi kieu ye. Waduh, kudu kumaha abdi teh Pak Ici. Kaduhung sagede gunung ngagugu kana omongan batur nu santang tu. Anas jauh-jauh neangan jaer jeung kembang melati ari heug teh. Eta pisan nu jadi mamalana. Mun teu gini tiritan jauh mah ngapapanggih jeung si setan meureun. Geus teu kudu loba omong ayeuna mah. Geus kitu jadina. Apaan cek kolot di kaduhung mah terati heula. Tanya kuring rek nanya, kumaha dadegan Semah teh jeung deui saha ngaranna? Cek kulisi. Aduh, Pak Ici salah dewe kuring teh. Poho teu nanyakeun ngaranna. Bakat ku atoh rek aya nunang tayungan. Ari dedegan-dedeganna mah jangkung gede, kumisan janggotan bukna jabrig, matana bolotot, make gelang bahar mun ngomong sok robah-robah sora. Sakapeung ngosong meradahan haruan, sakapeung nyengkreng mata katorekan. Aneh puguh ge aneh. Anak kitu mah akur jeung nu dicaritakeun ku si Osan atuh. Tangtu manusana eta keneh. Saha atunya? Ngajelas lain setan ari kitu mah sidik manusia ite. Nu matakeun naon make jeung hajat hayam poda sagala. Naon gunana tabur kembang kariweuh-riweuh bari oge. Hayang aman mah sing garetol ngarono, sing raji miara keamanan lingkungan. Yuk bebarengan ngajaga keamanan di lemur. Cek kulisi setengah maido. Ka urang lemur Cidahu anu babari katipu ku omongan jalma nu teu puguh. Ngadon percaya kana beja-beja anu matak ngarugikeun. Harita kulisi teu bisa bertindak naon-naon bingung mil pilampahna. Nah kudu kumaha ngudag bapa maling kudu kamana nyusulna.
ngaranjeng tempatnya tenyaho ari kabur majiga setan ukur sajorelat lain bantrak-bantrakeun. Lu Pak Ici, tulungannya Pak Ici kumaha tuh nasibun anak Pak Ici? Cek Bapak si Mojang ngalengis minta tulung. Gusti lu korban hiji can aya nu katulungan, wayahna we sing sabar, sugan we aya pitulung ti Gusti Allah. Kulisi ukur semet ngalelemu sangka nu meunang musibah sabar jeung tawakal. Sabar unggul mah da teh cekap Ici da kada bari ikhtiar atuh. Ai kuring pan geus marentahkeun sangka nu ngalimah kudu aya kokol. Mun aya itu ieu kajadian model kitu bere beja ku kokol sangka nu jahatna kaperego. Tapi dia mah geuning can boga salah saha cing. Nu ditanya ngahuleng rumah sasalah. Teu ngagugu kana anyuran kulisi kalapahibutnya nganjair jeung hayam bodas. Da sugan teh matak pisalameteun. Akhirna nu daratang kadinya ukur murut dada teu aya niat, teu aya nu bisa nulungan. Ayeuna aya Mojang nu leungit buang kemah jeung indung bapana. Puguh sararea beuki keung jeung sieun. Buriah karita bubar taya nu wani kitu kieu puguh nu ditinggalkeun beuki sedih. Pamajikanana langsung ngalenger kapaehan. Para mitra kaum dangu, waktu tuluy nyerelek peuting nu jempling beuki mata keung. Cicir patemalan manuk tueu patemalan jeung koreak sit uncuing silih tempas jeung manuk gagak nu ngalindur. Waktu geus ngagayu ka subuh hawa beuki tiis tapi dina kaayaan kitu teh aya keneh jalma nu ngulampreng di lembur. Kulantaran kulantang kulinting sosoranganan es tuning taya kasieun. Horeng teh para mitra si horeng si mana horeng si Wirja geus datang deui. Kawas setan nu marakayangan taya beurang taya peuting jiga nu kadedemes pisan. Semenang tilo yaina isuk-isuk aing kudu menang deui. Kudu milih nu geulis jeung renyang. Tapi imah mana nya nu aya teh? Hese milihna. Korea mari kudu datangan nu ngalimah mah. Kena cek diitip sisi tampian. Datang tu isuk-isuk marani. Kitu cek si Wirja tuluy muru ka sisi lemur di lebak loba pancuran. Caina ngagolontor pikaresepeun herang ngagencelang kawan tu totoro jogan tina Cinyusu. Balong bruh breh caina ngemplang laukna pating hudibeg. Harita si Wirja ngajentul hanapeun tangka jengkol sisi jalan subuh teh deuk. Subuh mah teu kaciri sarua jeung dangdaunan. Da bajuna hideung jeung buukna gondrong. Barasat pajar hibar ti bebeh wetan. Dipapag kurecetna sora manuk saeran ditemak kuraungna sora hayam jago kongkorongo. Nu sare pating kulisik aya nu hujan aya nu tuluy hudang aya nu memener simut tuluy murungkut aya nu kacairek abdas terus sarolat subuh tapi teu kurang-kurang nukat tambah tibra dipepene ku hawa setan ulah ingeteun kana kewajiban ulah ngalakonan salat nu akhirna karek nyekerek teu malire kana lalangse nu geus nyingrai jangjang peuting geus ngalingkup kasingraikeun indung beurang. Wanci carangcang tihang geus kadenge nu leumpang bari ngajingjing katel jeung panci. Kaoyageun pating golontrang, gamparan trok terak kana batu, aya ge nu gedak-gedok meulahan suluh rek milun seuneu. Aya di budak ceurik mungeun ditinggalkeun ku indungna, kahayangna teh diparene nepi ka beurang. Harita nu kacai geus lurlar muru kana tampian nu lowong keneh. Sawareh langsung mani, sawareh deui aya nu kukumaha heula. Beuki lila beuki kerep aya nu mawa lantera aya nu diharudum anuk aya ge anu papupuri kilan bari ngajingjing emer leutik wadah sabun. Hai mana Mojang ieu jebul kusut rojo garewol mana nu lenjang dindinya nu geulisna ieu pira ku hareus onaman mah halah ceuk Wirja luak liuk nyewa nu lalar liwat dindi teh di mana para mitra. Keur kitu ular aya Mojang ngelek boboko ku leungeun kenca. Leungeun katuhu ngajingjing emer dina beuheungna meulit anu. Langeor leumpang bangun teunangan muru katampian rek mani jeung kukumbah. Wirja curing hak matana awas. Nyeh seri sorangan tuluy singkil. Barang Nyi Mojang rek ngaliwat jeleng luncat ka jalan atuh reg nu leumpang eureun panon mureleng ka Wirja katara ngajenghok bari bunceli.
Sumut calawak rek ngagero ngan aneh ti koro asa mengpetan. Hehehe. Bagi aglis, ieu bapa rek mabageun. Tunda bobokon lah tuna emer biceun anu. Yung urang milu jeung bapa, ceuk Wirja bari nalak-nalak ka eta mojang. Pugu we para mitra jeung mojang mending ngadegdeg. Teu ngomong teu sing palicet malik peretak lumpat bari miceun boboko ngalungkeun emer. Nu ditujungan sarupa hayang bebas tina cangkerman si Wirja. Tapi si Wirja jago nu geus jadi legok tapak genteng kade. Dipanglumpatkeun sakitu mah taya hartina. Sakali notolkeun inung suku awakna geus ngajaul ka luhur, crek nincak lemah, persis hareupeun nyi mojang, rengkog balicet malik deui. Tapi kek cangkengna ditewah ku dua leungeun langsung dijungjungkeun bari seuri. Rek lompat ka mana gelis, mending milu ka bapa. Jadi cuma senang lobo batur, mandi deket kali brus. Badang dahar kari am da geus nyampak. Ayo ajeng bapa yuk. Nyi mojang roroesan. Suku jeung leungeun pakupis tami jajan adu glajer ge taya gunana. Cangkerman leungeun si Wirja kacida kuatna. Malah mah kep nyi mojang ditangkep pageuh teu dilesotkeun. Atuh ajolan ge kalah ka matak nyeri awak. Tungtungna hing nyi mojang ceurik bari tulung-tulungan. Si Wirja seuri dicampuran ku tanaga batin kadenge ku batur mata kukurayeun. Sada seuri setan cileung pelesat ngan sakilat geus jauh teuing ka mana. Teu katuturkeun ku mata. Kacaturkeun para mitra sadaya. Nu keur ditampian pating raringeuh ngadenge anu ngacerit awor jeung sora nu seuri. Sajongjongan pating haruleng ciga nu keuna ku tenung. Sanggeus rada lila kakara sadar yen aya deui mojang nu dipaling ku Durjana. Atuh meuli guyur pating jorowok ngabejaan baturna. Nu keur ngisikan rusuh bluk-blok beasna mah pahe kadupak. Nu keur ngising pohong ngisang belecet lumpat bari nyingsat. Nu keur ngusai mani poho kana naon-naon korejat belecet lumpat. Nu geus jauh kakara inget yen teu make baju pelenyang balik deui ka tampian bari nunggupan. Jimatna datang-datang ngajewang anu berlumpat ka lemur. Rupa-rupa pamolah jalma dina danget harita. Sieun ku si Wirja padahal mah nu dipikasieun geus jauh. Mamawa nyi mojang teh tekung silila di lemur ribut. Nu nakoh-kohol padaek-daek. Harita teh para mitra mata keung gandeng mata karengheng. Awewe pating cerewet lalaki pating cererit barudak pating koceak. Tapi can ayang nyaho anak saha nu leungit. Brai beurang harita teh sang surya medal di tebeh wetan. Cahaya sumirat nyangan buana panca tengah. Kulisi jeung kanca-kancana ngariung di palatara nu lega. Ngabadamikeun tata cara nyegah bapa maling. Dulur-dulur sakabeh urang teu bisa sareti brayeuh. Teu bebas rumingkang lantaran si Durjana geus ngulincer neangan mangsa. Cing kuring menta saran kudu kumaha ngungkulanana ieu cek kulisi. Cep taya nu ngomong sarerea mikir tekung silila cung aya nu ngacung horeng tua kampung. Kulisi netep ka tua kampung puluhan pasang mata mencerong ka anjeunna. Bae Ci, korban nu bieu teh putra Bah Daib, korban nu kaopat nu cantang tu. Nah bungsu atawa masih keneh aya dina. Da kulantaran kitu si Durjana kudu dicegah teu beunang marakayangan di lemur urang. Carana kieu, peuting rona kudu loba ti mimiti sareupna nepi ka brai beurang. Ari beurangna lalaki teu meunang nyaba jauh, kabeh kudu tatan-tatan ngajaga lemur. Jalma anyar pinangih nu asup ka ieu lemur tewak mun ngalawan siksa. Atuh awewe kabeh kudu waspada. Nu boga anak parawan teu meunang ka mana-mani. Pokona mah kerem di imahna, mun aya semah nu teu dikenal tong diwaro, da kitu di antarana. Susukenan aya guna jeung mangfaatna pikeun nyegah korban nu satuluyna. Ceuk tua kampung. Kumaha mun aya semah bager heug kurang ditewak. Cigana bakal nambahan riweuh bisi timbul bahaya al anyar. Leung mun beneran kanu jahat kumaha mun jalma bener disiksa, ceuk osan. Siksa sote mun ngalawan, menurut mah ulah sabab ceuk perhitungan kami, nu bener mah moal ngalawan pasti pasrah. Ngan jalma jahat pasti kaciri atuh. Barang gok ge moal buru muncereng, tak kitu maksud kami teh. Kapaksa dijalankeun sabab darurat ieu teh. Sarerea cempe can jadi putusan da karek usulna ditarima atawa moal ku kulisi. Oge kudu meunang kasaluyuan ti sarerea pramitra sadaya. Lila-lila kulisi nyarita rada tanes.
nyari pikir diri kuring pribadi satuju kena usul tua kampung tapi kumari para saderek satuju atau hante satuju jawabnya meni bareng syukur satuju mataina umumkeun ka sakumna kadang warga di lembur Cidahu urang kudu sauyunan babarengan ngabenteng si Durjana lalaki mun beurang teu meunang liar ka mana-mana bagi tugas pikeun nalingakeun lemur unggal pangparatan jalan bis jaga signanya nu boga budak parawan karem ulah memang menang bijil mun peuting bapana aya di luar imah kabeh ngarona babarengan disareupna nepi ka brai beurang mun aya tamu nu teu dikenal tewak mun ngalawan siksa sakitu putusan rapat sararea kudu tuluy sadoyo pokna leuwih tandes batan tadi geus kitu mah para wargi sadaya kulisi ngatur siasat ngabagi tugas sabudeureun lemur kudu dijaga masing-masing rombongan aya pimpinanana nu baris tanggung jawab mun aya naon-naon. Sanggeus rengse buriak bubar tuluy muru ka tempat tugasna masing-masing. Ibu-ibu henteu liar ngasuh anak di imah sewang-sewangan. Sedengkeun geus katalanyuran jadi korban ukur ngumar cipanon bari ngagugulung kabingung. Tapi cara kitu tetela teu jadi panghalang pikeun si Wirja. Sabab kira-kira wanci pecat sawet geus jebul deui ka lembur Cidahu. Datang terang-terangan ka tengah lembur, kero anu ngagorowok ngabejaan. Yen aya jalma anyar pinangis ka lembur, brul daratang bari mawa pakarang. Der si Wirja pada ngepung. Ditingker taya lolongkrang pikeun ngejat. Tapi si Wirja kalah ngagak-gak seuri geus kitu notolkeun inung suku kana tanu. Celepung awakna ngacaul jika kabawaku angin. Clek. Dina wuwung suhunan ngajega nulak nangtung bari nulak cangkeng cakakak seuri tuluy ngajejak wuwung porobot sada kainu penggas kenteng pating sorolok murag prupre pareupis blus si Wirja asup ka imah dina suhunan nu geus diruksak ari crek kana palupuh nyampak teh aya nu keur nungku tiluan nini budak awewe kira-kira umur 14 tahun dikekeupan ku indungna lumayan kamalengok cek si Wirja kituna teh para mitra bari harita tuluy ngarang-ngaragamang ka Nyi Mojang rek direbut ti indungna koceak indungna ngajerit menta tulung bareng jeung kitu panto aya nu ngagedor jandela muka kalacat celeng-celeng sabara urang asup ka imah rek newak si Wirja tapi si Wirja tetep ayem malah kalah ka ngaragamang kana beungeut ngajamret kedok ipis anu ngabunian beungeut reh wujud tangkorek matana celong untuk rangeteng cerit nu borangan ngoceak tuluy ngarumpuyuk turna leuleus si Wirja ukur seuri kituna bari ngajewang Nyi Mojang ngan sakilat geus aya dina tangkeupanana Nyi Mojang dikekeuweuk kawas budak nangkep boneka tewak oi cuk hiji lalaki mere sumanget ka baturna kituna bari nyerang ku bedogna tapi si Wirja ukur seuri tal notolkeun inung suku celepung awakna ngapung kapara bros bijil tina kenteng nu geus amburadul teh cakakak dina suhunan pelesat las ngiles teuing ka mana nu ngepung colohok bengong inung Nyi Mojang geus ngalenger kapaehan kulisi ngajejen trenge bakat kusoa bingung nalukeun musuh susah newak si Durjana lila-lila kulisi sadar yen manusa nu pangpisana aya watesna nu gagah jeung kuat mah tetep di Allah kulisi istighfar bari ngusap beungeut astagfirullahalazim dulur-dulur rupa-rupa tarekah geus dijalankeun tapi hasilna tetep kosong lain urang teu ikhtiar ngan musuh pilih tanding gagah rongkah sarta sakti mandraguna kasakten eta jalma geus kasaksi ku urang nu memang di lembur urang mah teu aya pitandingeunana tah kulantaran kitu ayeuna mah sing salabar sing bersih ati pasrahkeun kana kakawasan Allah nu geus jelas Allah Maha Kawasa. Ayeuna kumaha Pak Iji na moal disusun gejul teh? Cek tua kampung bari kekerot ambek ka si Wirja. Ari kahayang mah kitu tapi nyusul teh nyusul ka mana? Si Durjana kabur jiga setan gancang nalir kilat urang mangarenghap keneh ieu. Manehna geus eueuh manten. Tua kampung ngahulang da nya bingung kumaha-kumana nyus ka mana nyusulna. Tapi sumanget tetap ngagedur malah beuki gregeteun sarerea pada haya gerang newak si Wirja anu kieu atuh Pak Iji urang tetep jalankeun weh mangga waspada weh
sing sirik ka jalma-jalma nu asup ka lembur sabab geus geus teu nyaman datang ujug-ujug we di tengah lembur we cing kisah anu sirik jiga nu mah beungeut nabi teh ceuk salah saurang lalaki. Ih, sekatang korek cek hiji lalaki para mitra. Nah bener kitu polisi nanya. Bener Pak Iji cek hiji lalaki nu ngajawab. Nukung sinempo beungeut si Wirja padahal si Wirja ngagudahkeun kedok dua rupa. Mun saliwat keuretan beungeut jiga robah-robah. Tah geuning geus aya tanah hiji-hijieun ye. Gede mah mun aya manusia nu beungeutna jiga kitu tong ditanya heula tewak sarere ku sarere seret ka balai desa urang cer ku urang. Cek polisi satuju tema anu hadir saur Manu. Kocapkeun para mitra sadaya harita balubar. Hari ini trek ngajaga sisi lembur. Nalingakeun bisi aya semah nu teu dikenal. Tapi najan kitu oge tetep aya nu boga rasa seber. Sabab geus eleh jajaten asa kapeupeuk mamaras. Kuninjo gerakan si Wirja nu cepet ge jalma geus maruringkak bulu punduk. Malah aya nu nyebutkeun setan ka si Wirja lantaran memang kumaranehanna teu kahontal ku akal, teu kaharti ku pikir muanya aya bisa aya jalma bisa ngalayang cara simit. Poe eta asa beuki harengheng di lembur Cidahu. Tengah poe geus kotseak di saurang hiji indung jeung ceurikan anakna disamber ku si Wirja. Kira-kira 2 jam ti harita kotseak dilandir pasosore cerit ti hilir gero ditongoh meh sapoe jeput pinuh ku sora-sora matak pikawatireun. Akhirna poe eta 8 mojang leungit di sameran ku si Wirja. Nya puguh atuh para mitra sadaya geus hese nyaturkeunana. Kumaha bingungna kulisi, kumaha susahna tua kampung jeung kumaha sedihna kolot-kolot anu anakna leungit. Nu ceurik silih temalan anu midangdam menireang. Hujan cimata nyaan urang lemur dahu geus teu walakaya. Teu bisa ngungkulan ku ayana karaman anu mata kukurayeun. Ku ayana kajadian eta kulisi nu jadi gunung panangeuhan urang dinya geus teu bisa meta. Ragrag darajat leungit wibawa diruksak ku pagawean si Wirja. Mun teu kuat mental mah buah geus ngalepak kulisi teh bakat ku bingung-bingung. Heuleut 2 poe ti harita para mitra nu leungit anak parawan jempe. Ansan sakabeh anak parawan nu geus aya di lembur Cidahu beak iwati parawan pentil anu can kapake ku si Wirja. Poe satuluina nu leungit teh lain mojang tapi harta banda kayaning pakean duit kadaharan. Hayam-hayam lusles laleungit dikerit ku si Wirja dipake maraban tawanan nu dikumpulkeun di sedong teh. Dina hiji poe si Wirja diuk dina batu di jero sedong, bari nenyokeun tawanan nu pateep di jero sedong ngentep cara pinang sabab jalma loba ari tempat leutik puguh meuni hareureun. Anak parawan geus numpuk kabeh weutehan keneh ieu. Aing mah teu aya ngasaan aing bisa camal boga ilmu mun kumaha wani ngagadabah budak. Tapi aneh geus rek saminggu ngalampahkeun pagawean naon sababna can aya tanda-tanda rek hasileunya. Najan kadengieun ku si bobenyit kitu. Beda ku di lembur Cidahu can aya sumubarona mana. Kitu ceuk hate si Wirja. Si horeng ngalakukeun kitu minangka neangan jalan pikeun mancing anggara jeung baladna. Sangkan datang ka eta tempat mun geus datang kari newak teu kudu hese neangan. Tapi nepi ka poe eta nu diarep-arep can datang jigana bae kajadian di lembur Cidahu can kadenge ku anggara. Padahal beja mah geus sumebar ka mana-mana yen urang lembur Cidahu keur dipuragaan ku kasusah. Lara tungara kalungitan anak jeung harta. Cag tuna heula lampah si Wirja urang teuneun dihaneuleum sieum urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot tinggalkeun. Sayeuna urang caturkeun harita. Panon poe geus mengok ngulon. Panas rada ngurangan teu morore teuing cara tadi angin gunung ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arula ngabagiakeun anggara sapara kanca. Manuk recet di sarada silih oconan jeung pada baturna. Ari anggara jeung kanca-kancana harita pating laleng hoy leumpang. Kacida capena kawan tutas lumampah jauh jaba peuting kurang sare beurang cape balas lumampah. Reun heula di dieu lah urang reureuh sakedeung ceuk anggara bari gek diuk dina batuhan apeun tangkal asem. Reg sarere areun guk gek dariuk kibaraja rada misah panon mureleng ka hiji tempat kawas nu geus ngambe yen aya nu teu beres. Mang Baraja jauh keneh ka tempat si Wirja teh? Ceuk Nyi Saera. Nanya Ki Baraja manehna penasaran.
ayang buru-buru tepung jeung si Wirja nu kabejakeun nya teh dunungan si Bewo. Disebut nyauh disebut neugeut jawab Ki Baraja rada pikiraneun. Ari ngomong ayeuna mah rada bentes da geus rada biasa ngan ari pangawakan mah anggara jiga rorongkong ngan beda ayeuna make baju da ku anggara dititah make. Ih mang masok tarapugu neng jauh jeung badur jeung mang janget mun rek muru ka gua pedang 2 kali ngarengap anyuk tapi bigeun neng bisa ka cina jauhna mana komo lomba gogoda di jalan teu kaur ngalengka jigana ayeuna moal bisa kemat ka gua pedang asa-asa rek aya halangannya ceuk Ki Baraja. Memang tisaprak ninggalkeun lemur Cilenta teu kebat langsung ka guha peteng sabab di perjalanan aya gogoda nunulungan kudu nulungan anu kagarongan mantuan neangan nu jahatna. Ayeuna Ki Baraja mah geus ngambeu yen bakal aya halangan deui. Naon deui nu bakal kaalaman ku urang teh Mang? Ceuk Mang Dampa bangun penasaran. Nya Mang kuring mah jadi penasaran hayang nyaho. Moal makan dibejakeun ngaing can nyaho ari jegrigna ngarek ngaambu bauna asa-asa yek pikiraneun. Nyi Saerah jeung Mang Dampa silih reret tuluy netep ka anggara nu keur ngahuleng kawas aya nu dipikiran. Kang kumaha ari kitu meureun perjalanan urang teh kahalangan deui moal buru-buru tepi ka guha peteng ceuk Nyi Saerah. Ura-ara nyai ulah rek mikiran kahalangan jeung harungan nu penting mah salamet sarta sakabeh pagawean bisa rengse kalayan hade. Sing inget kana amanat aki urang teh boga kewajiban tilu rupa. Kahiji nyumpunan kewajiban pribadi akang nyaeta neangan bapa. Kadua nyumpunan kewajiban nyai nyatana neangan nu mateni Ibu Rama. Katilu nyumpunan kewajiban jeung amanat ti aki nyaeta nanjeurkeun keadilan ngabela bebeneran. Jeung deui numpas nu jahat. Nyi Saerah jeung Mang Dampa unggut-unggutan ngarti kana omongan anggara. Nyeh Ki Baraja seuri leutik milu nyarita. Mun mawa ngarep sorangan kamari ge urusan guha pedang geus beres tapi ngaing janji pokona seja-saja jeung saduhu kana parentah di jang anggara ayeuna geura aturna kudu kumaha ieu teh pokona ngaing mah ngilu kana sang sakur parentah sok naon nu kudu dijalankeun ku ngaing ayeuna ceuk Ki Baraja kawas nu nangtang parentah. Urang leumpang sabiasana we Mang teu kudu rusuh keun ayeuna mah geus puguh jug-jugeun teu kudu riweuh neangan lacak nu mateni kolot Nyi Erah geus beunang kari newak jadugna. Umpama kitu ulah lila teuing eureun bising aya naon-naon gigu urang maju deui. Ki Baraja ngajak ini yu atuh ari kitu mah bral para mitra opatan laleumpang deui. Mang Dampa pangheulana dituturkeun ku Nyi Saerah ditema ku anggara tukang ngeunana nikreuh Ki Baraja mun ku jalma saliwat mah pasti nyangka aki-aki seng serang padung ari ruangeun ukur matak ngaririweuh nu jag-jag tapi nu sanyana dina diri Ki Baraja aya kakuatan nu luar biasa nu hese neangan tandingna. Teu kacatur lilana di jalan gok ka sisi lembur reg anggara teh eureun heula. Rarat-reret nempuan kaayaan di eta tempat tetela asa can kungsi katincak. Da teu apal kana patempatanana kitu deui Nyi Saerah gawena rarat-reret kawas nu hayang silih. Lemur naon ieu teh Mang Dampa? Ceuk anggara nanya ka Mang Dampa dumeh manehna nu lampar jeung rea pangalaman. Ka mana mendi teh geus apal. Mun teu salah mah jang ieu lemur Cidahu jang. Temal Mang Dampa tapi nyarita semu asa-asa. Geus lilah teu kadinya untung Ki Baraja apaleun pok nempas. Bener, ieu lemur Cidahu pokna tandes. Waduh, meniti iseun kieu nya. Eueuh pangeusina kitu piraku menit aya nu ngulampreng pisan. Pan beurang keneh teh can burit-burit teuing. Ceuk anggara bangun heran.
lantaran geus tepi ka sisi lemur tapi can kapanggih jeung urang dinya kawas lemur kosong. Ararees meureun ceuk Ki Baraja sangeunahna ngomong. Bareng jeung kaayaan kitu, saanya nama harita teh loba panon nu nenyokeun ka Anggara sabatur-batur. Malah kulisi jeung katut jeung RT katut anu sejeuna harita keur badami, dan nenyo semah nu anyar pinangih nu jadi puseur perhatian mah. Nyatana Ki Baraja nu beungeutna deukeut-deukeut kan rupa tangkorak. Sarua jeung nu kungsi kapanggih ku urang lebur Cidahu basa maling mojang. Dulur-dulur sadia ieu. Awas masing carincing pageuh kancing sing saringset pageuh iket. Eta jalma rupana teu jauh jeung bangsat parawan potongan kitu ge ngan pedana ieu mah begang. Buah-buah geus salin jinis mina rupa da geuning teu heula ge rupana teu anger. Ceuk kulisi kabalan. Tarajang we Pak Ici, ceuk hiji lalaki kelanan. Urang telingakeun heula nareka jero lembur atawa moal. Mun teu asup ka lembur ulah bisi nyalahan ngan lamun asup ka lembur jelas kudu ditarajang. Karek ge cacap omongan kulisi. Harita Anggara jeung baturna ngalengkah deui. Nuluykeun perjalanan ngahajarek asup ka eta lembur. Teu kuat kula parek ngadon jajan di warung. Jeung deui geus sedeukeut kana wanci magrib rek ngadon salat heula. Tapi karek sababaraha lengkah gero anu ngakurowok mata kreuwas bijil tinu suni. "Serbu, bonaran kabeh!" cenah. Atuh breng aya nu lompatan. Marawa bedog halu tumak gegendire jeung sajabana. Nurutkeun kabogana sewang-sewangan. Puguh we Anggara reuwas teu sangka bet ujug-ujug aya nu narajang. Hiuk halu rek ngabentur tarang Anggara. Ngan untung kaburu ngelok halu ngadius ngakan angin. Nyi Saerah mah aya nu ngabenyebet pitis nangan untung deui kaburu nyingket. Bedog nyewuk harita teh para mitra ngakan angin. Sedengkeun Mang Dampa. Pakupisna kisan kegendire jeung tumak untung we rancingeus deui. Diripuheun najan dihurup kulimaan ge sedengkeun Ki Baraja jadi sasaran utama 15 urang namrog sakaligus. Bedog jeung tumak palawir rek ngakan beungeut. Setan laleur di mana? Kabur sia. Ki Baraja harita niup musuh kawas niup rametuk cengkang blug para mitra. Nu ngepung labuh aya nu patumpang tinih pating hate pating patumpang tinih para mitra sadaya harita teh. "Maju terus, maju! Urang mundur!" ceuk kulisi mere sumanget sangkan balad ngangseg deui. Rob harita teh para mitra eueuh nu kapok. Maju deui bati pating kolebat ngayunkeun pakarang masing-masing. Tapi Ki Baraja ukur ngulinkeun leungeun katuh kuda-kuda mah teu robah. Seak dikenca ditahan ku pigeulang kenyereng kawas paadu jeung lingis. Seak dihareup ditapak kuda paleungeun kawas nepak reungit. Cenang bedog musuh ngaceleng hiuk ti tukang Ki Baraja ngaliuk bari newak kegendir kek ditarik sakaligus. Celepung jeung nu bogana kabawa kedebut niban lemah koceak aduh-aduhan. Nenyo kasakten Ki Baraja kitu. Kulisi jeung baladna beuki yakin yen eta bangsat parawan teh. Da kitu deui sakti mandraguna puguh we batan mundur kala beuki ngangseg. Nu akhirna Ki Baraja bijil amarahna. Tapi can wani ngayakeun tindakan naon-naon ukur ngabela diri mikeun panarajang pok nanya ka Anggara. "Nyang, nyujujuk kumahageun ngagokan lenggah aradeul si mawang ieu." Harita Anggara keur pakupisna kisan bedog jeung tumak. Teu wudu rada riweuh sabab dihurup ku genepan bedog tilu tumak hiji kegendir dua tapi bisa keneh ngajawab. "Tahan heula Mang, ulah neangan picilakeun Mang." Kitu jawabna. Atuh ngarengkog niat Ki Baraja tadina mah nu ngepung terek disapukeun rek dibabad pacingkeun sina beak kabeh nepi ka carem. Ngadenge kitu kulisi kerung tarangna. Nah bet kitu jawaban Anggara bet jiga-jiga tibalik. Nu kolot tunu kanu ngora asa teu pikahartieun, tapi eueuh waktu keur mikiran hal eta ayeuna mah penting kudu hasil newak Ki Baraja. "Montong gali rak maju terus tewak yang benang tah." Kulisi tetep mere sumanget. Kituna teh manehna teu cicingeun ngabubat babit bedog neangan pongohna lawan. Ngaso heula para mitra. Capek atuh ngajak Mang Jaya ge. Ngaso heula para mitra ngaso. Harita para mitra koceak aya nu ngajerit horeng teh budak ngora nu sologoto. Ditunyel hulu angeuna ku si Nyi Saerah dayagdag bruk rubuh beungeut sepa buncelik beri ramai cimata bakat ku nyeri. "Setan deh,
bikang nalaktak teuing yang dikieu sia ceuk Pak RT amekeun. Lantaran enjo baladna rubuh ku Nyi Sairah, seak Pak RT maju ngayunkeun bedog rek nigas beuheung Nyi Sairah. Tapi hiukap seseukeut bedog ditewah ku Nyi Sairah pageuh teu beunang digomeng-gomeng. Pak RT bengongna aya wewe kuateun teuing terus ngerahkeun tanagana hayang metot di bedogna. Tapi tetep ku Nyi Sairah dicekel pageuh. Budak tiga selek nata sina ngaprek kokodna euy, ceuk Pak RT ngababarikeun. Serog saurang maju seak nyabetkeun bedog rek nigas peupeuteuyan Nyi Sairah nu katuhu. Nyi Sairah teu gugup suku katuhu ditarik ka tukang. Bareng jeung ngagiwarkeun awak ka katuhu narik bedog Pak RT nu keur dicekel. Seret belentrang bedog musuh katakis ku bedog Pak RT. Tar dampaleungeun Pak RT sing sireumeun sot perah bedog dilesotkeun. Ayeuna bedog geus karawat ku Nyi Sairah lung dipikeun kanu jauh nancep dina tangkal kalapa. Hayo maju deui, sanu panggilan hayang kojor, ceuk Nyi Sairah bari masang kuda-kuda. Puguh nu ngepung seber hatena saurang ge taya nu wanieun maju, malah Pak RT unur-unuran kaget nenyok ka bisa Nyi Sairah nu mata kukurayeun. Mundur dak lain lawan urang dak, cenah. Puriak anak buah Pak RT mah mundur cikikik Nyi Sairah seuri saeutik teu amek teu hayang males ka pihak Pak RT. Kacaturkeun Mang Dampa rada riweuh manehna mah, musuhna leuwih loba bata Nyi Sairah. Bedog pating kolepat tumak pating suruduk kegendir pating Darius ngahiung bang baraan. Kilak ngenca kilak katuhu leungeun butbat nakisan pakarang lawan. Lila-lila capek Mang Dampa teh jeung amarahna geus naek kana sirah kerok ngagorowok bari nenjerag bumi. Kunyuk-kunyuk terhormat sia. Saha nu hayang panggilanna kojor sok maju deuleu. Hakan ata-ata sia ku aing. Musuhna pating lalieu. Serog saurang maju horeng si Odan. Nukung si Tarung jeung Wirja da eta boga angkeuhan murid Aki Nasir remah kawilang jago cenah. Alah somong sia ngomong teh. Abong letah teu tulangan. Abong bibir teu diwengku nyarita padu disada sia. Buktikeun heula ku sia. Mana buku caritaan sia teh korod? Kitu cek si Osan. Alah sia kumaha nyebut korod ka aing. Ieu kege turunan Raden aing teh deuleu. Ngan ijazahna teu ditebus. Hayang bukti sia ye. Taya deuleu ye. Cek Mang Dampa tuluy ngageserkeun dampa leungeun bari ngawatak aji semu gunting. Pardug haseup ipis tina sela-sela ramo polotot molotot. Panon molotot mencrong ka Odan, ka Osan, teu kanyahoan ujug-ujug hiuk narajang cepet lir kirat cebet keuna kana pipi Osan. Koceak Osan ngajerit tuluy jujungkelan kawas monyet weureu bako. Aduh, tobat ampun tulungan Pak RT. Halang panas ieu, aduh, ma, nini tulung ma. Si Osan guguru-gulingan. Beungeut panas asa direrab jaba nyeri meninya nyautan. Nu sejen ngarengkog nu tadi ngarek ngarajang ge teu tulus. Sieun sanasib jeung si Osan. Atuh ukur carolohok bengong taya nu bisa nulungan. Cakakak Mang Dampa seuri semu ngahina. Sok maju sian hoyang ngasaan mah tabuktina deuleu. Musuh silih reret. Taya nu wani maju tua kampung nu mingpin eta rombongan ngahuleng. Bulu punduk maruringkak hate seber teu wani ngayonan Mang Dampa. Mundur dak cilaka gede euy. Tua kampung ngabejaan. Atuh puguh anak buahna atoheun da tadi geus hayang mundur parawargi. Buriak nyingrai bari pating lalieu ari heug teh balad Pak RT nu ditugaskeun ngoroyok Nyi Sairah geus ngajauhan taya nu wani deukeut. Maju sia. Mana nu rek newak aing de deuleu? Mang Dampa nangtang. Tapi taya nu wani maju da puguh eueuh ahli kana gelut. Taya nu ngarti kana silat eueuh nu wawuh jeung jurus ukur ngedalkeun wawane nu didasaran ku kakeceug kaceceub ka Wirja. Mang Dampa para mitra jeung Nyi Sairah geus aman. Eueuh nu wani ngaganggu. Tuluy narangtung bari nulak cangkeng nenyokeun anggara nu masih keneh pakupis miceunan panarajang musuh. Mimitina mah memang disabaran ukur nakis jeung miceun panarajang sangkan pedog ulah nyimpang kana tarang. Tapi para mitra sadaya lila-lila mah harita teh manehna jengkel da teu aya reureuhna atuh rada bijil amarah anggara haok nyentak bari nenjerag bumi. Mundur sia, sok mundur, rengkog musuhna jiga nu reuwas. Norek ngadek jadi tetulus, tapi ku kapalana dihucuhkeun para wargi sadaya. Harita teh atuh breg, harita teh narajang babarengan.
bedog pating kolebat kegendir pating hariung rek ngagedor palipisan Anggara geus capek kesan geus ngoprot tungtung nama beak kasabaran ngan tetep teu aya nu niat biana teu niat binasa ukur hayang ngalumpuhkeun bungkul Anggara harita nyarita dasar kunyuk sia teu nyaho diuntung deuleu kunyuk rawon mundur sia anjarane jerak bumi karena ina mengawatak aji sapu jagat warisan ti Aki Sura bareng jeung kitu musuh nu ngepung manehna ujung-ujung pating jarungkal pating kedebut nibanan lemah. Aduh nyeri. Rupa-rupa pamolahna jelema. Pating araduh ngan sidik kabeh ginanangan ka nyeri da buktina pating puringis. Pakarang dituna leungeun ngusapan bujur nu nyeri urut ti beubeut. Sakakak Anggara seuri bari nulak cangkeng. Panon mencrong ka musuhna nu geus rubuh kabeh. Daya nu kuat maju Anggara teu ngayakeun tindakan naon-naon cukup sakitu oge. Sok maju deui sanu panasaran keneh ceuk Anggara taya nu nemal. Taya nu nema taya nu ngawaro kalah pating aresod ngajauhan embungeun patelak jeung Anggara. Garing ngaing nu can ngulingkeun jujunguk. Awas sia jareuh dipoekeun sia ku ngaing ceuk Kibaraja. Asa dibere kasempetan pikeun ngulingkeun musuhna. Sarog masang kuda-kuda salancara tuluy ngagayuh angin puyuh nu bisa luluwukan. Nepakeun dua leungeun ka hareup. Kagigir ka tukang lila-lila jadi tarik. Malah akhirna mah teu kaciri leungeun nu katenyo sinar coklat ngakulung awak Ki Kibaraja. Tekung silila gerung sada angin ujug-ujug war ngaguru. Angin puyuh tatangkala nu deukeut ka Kibaraja pating pelenod. Musuh ujug-ujug muih kawas pangal. Harita teh kadeng para mitra sadaya angin puyuh ngahius. Mimitina barisa keneh ajeg nahan dirina. Lila-lila teu puguh rasa akhirna mah pakarang lalesot tina leungeunna. Rabeng ka bawah angin. Puguh balad anu sejen hariwangeun bisi katingang bedog nu keur ngalayang ka bawah ku angin puyuh. Atuh puguh para mitra kumaha ting jareritna harita. Tulung-tulungan nu muter ku angin pating gara romen tatulung anu geus ripuh bisa keneh kokoleaban muih bari dengdek lila-lila bru rubuh teu bisa walakaya. Ningali kajadian kitu Anggara reuwas sok sieun loba korban lantaran Kibaraja geus jiga bijil amarahna boga karep hayang ngancurkeun urang lemur Cidahu. Mang eureunkeun mang awas ulah anu cilaka mang ceuk Anggara. Marentah ka Kibaraja pikeun ngeureunkeun eta pagawean. Kibaraja henteu baha ajian ditarik deui lalaunan angin leler nu akhirna leungit pisan. Kaayaan balik deui cara tali musuh pating rumpuyuk hiji ge taya nu kuat teu nangtung. Ulah hariwang jangan den, moal lain nu diminasa kumang. Ieu mah diwaras sina nyaho ka urang. Nyulah culangung teuing we bamakuna mah ceuk Kibaraja bari nyarengi. Tuluy ngadeukeutan ka Anggara. Kulisi jeung tua kampung katut Pak RT kitu deui nu sejen. Nu teu keuna ku pangaruh angin Kibaraja carolohok mata simeuteun. Hatena seber jajantung ratu bulu punuk pating sariak. Bisi aya kajadian nu leuwih banget batan tadi. Dulur-dulur, kuring teh kaget teu pupuguh bet pada nyerang. Naon maksudna make jeung hayang ngabinasa ka kuring? Cing saha nu bisa ngajelaskeun maju ka dieu. Ceuk Anggara bari mencerong ka urang lemur Cidahu. Nu geus taluk taya nu wani maju. Seleuneu kulisi ka hareup ngan teu sirikna deku bari acong-acongan nyembah. Tina hawahing ku sieun bisi Anggara ngamuk ka manehna pok kulisi nyarita lelengisan. Aduh, aden hapunten nu kasuhun mang saparakan teh rumaos lepat. Gagabah sareng kita sarupateun dugi ka ayeuna kajantenan kieu. Saresna mamang teh nuju susah. Margi kadang warga lemur Cidahu nuju ka Tunggaraan. Naon hubunganana jeung kajadian bieu? Abad kuring nu jadi sasaran. Teu loba catur barabat kulisi nyaritakeun sabab-musababna. Nepi ka aya kajadian kitu cinak nama kulisi teh bakat ku hayang nangkep si Wirja. Nepi ka nyokot putusan singsa nu asup ka eta lemur bari jeung henteu kenal pasti bakal ditewak ku jalma salembur kitu ringkesna. Oh, jadi urang lemur Cidahu teh keur susahnya. Geus sabar urang mojang jadi korban, ceuk Anggara Daryanaker. 18 aden. Waduh lain saeutik katulin antepan-antepeun ye. Anggara ngajenghok kaget ngadenge katerangan kitu.
red kaki baraja nu direret narik napas jero. Manehna apal kana tanda-tanda eta da geus nyaho pisan kana ajian-ajian nu diagem ku si Wirja. Murang ajar. Moal salah deui pasti si Wirja nu kitu gawe. Ulah diandep nu buru-buru dicangkalak. Pokna bangun gemes. Mang apal geuning Anggara kerum. Nurupa banget bisa malih warni tanya di iwadi si Wirja. Sabab manehna boga genok ajaib warisan di guruna. Pangna bisa luncat kana suhunan boga aji sentra bayu. Muni watek awakna hampang lir kalakai. Kiduli ajian-ajian sejen mang apal sarta sanggup newak si Wirja. Plong urang lemur dahu ngemplong. Asa mangi bong bolongan. Si jana mah ieu bener bisa dipake panyalindungan. Moal ngabohong cara si Wirja. Pok si Osan ngomong bari muringis nahan kanyeri. Lantaran pipi panas kakeunaan ku semu gunting Mang Dampa. Aduh, juragan sepuh. Ampun abdi teh tulungan pipi nyeri paralas aduh. Cek si Osan ngusap pipi karunya. Kanu bogana eta mah ka itu jelema. Ki baraja nunjuk ka Mang Dampa nu boga hadasna. Ubaran Mang karunya cek Anggara. Pangaden, Mang Dampa teu talangke gancang ngadeukeutan si Osan. Nu aduh-aduhan piwatireun beungeutna geuneuk panon jaleer peureum harita teh para mitra. Geus kitu ngajungjungkeun suku katuhud ledak-ledak pipi si Osan nu bareuh diusapan ku dampal suku. Dadak sakala leungit nyerina, ilang panasna cager bareuhna. Korejat si Osan hudang tuluy dongko bari ngomong sopanaker. Aduh nuhun. Alus euy, wanian si laing mah. Saha ngaran maneh teh euy? Urang mana jeung anak saha? Mang Dampa seurina nyo pamola si Osan. Pas tapi mah pun Osan asli urang lemur Cidahu. Rupi pun baba mah katelana empun, pun haki nasir. Syukur. Geus cicing ayeuna mah urang ngabandungan rapat cek Mang Dampa. Tuluy malik nyang hareup ka Anggara. Mamang, saha nu jadi pangurus di lembur? Kuring rek badami pikeun kateng terman di lembur? Cek Anggara nanya ka kulisi. Pemilik percandan mah pun emang nu mancen tugas jantan kulisi. Lajeng itu pun adi jantan tua kampung, tah eta nu jantan RT. Kulisi nuduh-nuduhkeun pangurus lembur tah geuning. Geus kanyahoan kieu mah nya, kieu paici. Kuring teh lain jalma jahat, tapi keur ngalalana neangan nu jadi bapa. Ngaran kuring Anggara, ieu adik kuring Nyi Saerah, ieu paman kuring Mang Dampa, tah ieu masih keneh paman kuring katelana Ki Baraja. Nu ngariung unggut-unggutan rutret ka Anggara sabatur-batur. Pok kulisi nyarita deui, atuh nu ditepangkeun nanging kumaha atuh salajengna ieu teh. Mang teh nuju bingung margi lembur dahu teh nuju aya dina kasusah. Jalaran diganggu ku jelema jahat tur talenges. Wami tiasa maneda tulung we mugi kersa ngajait Mang sadulur-dulur tina cangkerman si Wirja. Insyaallah Mang. Kukuring baka dibantuan tapi hasil jeung teu mah can tangtukeun. Lantaran kuring sorangan masih kene butuh ku ilmu, butuh kene ku pangalaman, ngarumasakeun loba kene kakurangan. Tapi najan bari jeung kitu ge kuring boga maksud, rek numpes kajahatan, rek ngabasmi anu karanjingan iblis, sina eling, sina babarik pikir, sina ngarti kana jalan bener. Insyaallah kuring bakal ngabantu, ngan tangtu aya resikona, kudu aya nu daek dianjarkan ku kuring sabatur-batur salila aya di dieu. Cing, saha nu daek di dieu? Alah ari-aden sawios di rompok Mang we. Kulisi meuni haripeun. Atoheun pisan aya nu rek bela. Jeung nadeku sararea geus kasaksi Anggara sabatur-batur lain jalma samanea. Opatanana kasebut gagah sakti mandraguna komo Ki Baraja. Nuhun atuh ari kitu mah heug. Kuring rek nganjar keula di dieu wilujeng tepang Mang. Anggara ngajak sasalaman ka kulisi malah nu sejen narurutan. Antukna cungcong marunjungan ka Anggara kitu ka Mang Dampa Nyi Saerah jeung Ki Baraja. Geus kitu mah kulisi ngajak ka imah nangan Anggara teu tuluy nyanggupan, kalah nanyakeun masjid da geus deukeut kana waktuna magrib. Ku kulisi dituduhkeun yen masjid mah aya di tengah lembur, caina babari da pipeureun masjid aya balong pancuranana ngagolontor herang. Para mitra kaum dangu, buriak harita teh jelema bubar. Baralika imah bari mawa pangharepan anyar sabab percaya yen Anggara bakal mampu nyanghareupan si Wirja. Nu geus pirang-pirang nyilakakeun ka lunga lembur Cidahu. Kaayaan beuki reup-reupan panon poe geus lila surup.
tongeret geus jempe diganti ku Soragaang jeung Jangkrik nureang patemalan. Harita anggara sapara kanca muru ka masjid. Hari kulisi muru ka imahna ngabejaan ka pamajikanana sangkan sasayagian pikeun ngahormat Semah. Tatangga Pak Ici haridang nyumbang harta, aya nu mere hayam, aya nu mere cau amon asak, mere deungeun sangu jeung rupa-rupa sarupaning kadaharan. Kacaturkeun anggara sapara kanca geus tepi ka masjid. Teu loba catur prak ngalakonan kawajiban malah kibaraja ge teu ngarti. Kana tata carana maksakeun urutan ungkad-ungkad sairu-iruna ngan teu dibarengan ku niat nu buleud da teu ngarti tea jigana bae baretona jauh tina tuntutan agama. Teu ngarti kana tata cara ibadah. Da ari Mang Dampa mah geus ngarti sarta geus mampuh milampah sorangan bubuhan hayo-hayohan diwarah ku anggara meh unggal aya kasempetan tara ieu diliwat. Sanggeus rengse salat magrib teu buru-buru init di masjid tapi ngariung heula opatan. Sabab masjid kosong geus sababaraha peuting ti saprak aya si Wirja urang dinya sarieun. Mang Dampa oge Mang Baraja kitu deui daerahnya danget ieu urang geus ditepungkeun jeung hiji pasualan nu teu bisa diliwat, teu bisa dikumakarepkeun, teu bisa diantep kitu bae. Sabab jalma salemur diancam ku si Wirja walasan mojang jadi korban katelengsan. Tah kulantaran kitu kuring menta kasadaran ti sarerea. Sangkan bisa nyumangkeun tanaga pikeun nulungan urang lembur cidahu sabab ieu geus jadi kewajiban urang kitu ceuk anggara. Emang mah geus kayu ti bare coge satiasa tuhu kana parentah ujang. Eta mah teu langkung ujang bade kitu bade kieu ge. Moal burung digugu ku Mang teh mal Mang Dampa. Kula ge sarua ceuk Ki Baraja tandes. Kumaha ari era tangga ngaran naret ka Nyi Saera. Teu wantun ngalalangkungan mangawe nyeringan. Syukur ari kitu mah. Tah ti mimiti ayeuna urang kudu geus siap pikeun yang hareupan sagala rupa nu baris kajadian. Sabab sing saha nu ngarampaseuneun kudu wani ngarasakeun panasna. Sing saha nu geus nincak lemur ieu dina kaayaan genting kudu tanggung jawab mun aya naon-naon. Komo da geus bukti ku ayeuna si Wirja nu jahat urang sorangan ka bagean geutahna. Ka bagean mamalana kaciwit kulit kabau daging. Bete pupugo ngadoni serang bangun gemes. Tak ieu akibat tina kajahatan si Wirja. Balad anggara unggut-unggutan KBG ngarti kana tujuan anggara. Atu geus kitu mah sarerea tatan-tatan carincing pageuh kancing saring pageuh iket siap sadia pikeun yang hareupan karaman. Waktos na para mitra sadaya.